Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Fitriani di kelas 10 ATKJ. Di dia Abi bade ngadongeng anu judulna Entok Emas. Kacaritakeun aya saurang patani nu kacida malaratna. Cicing di hiji saung gubuk nu geus reot. Mang Julin patani ngaranna teh. Hirup sapopoena ngan dibaturan ku sakadang entog. Hiji-hijina Mang Julin kacida nyaaheun ka eta entog teh. Bubuhan manehna mah teu boga dulur baraya, mali garwah mah. Hiji poe manehna indit ka sawah isuk-isuk pisan. Manehna geus indit. Ari kabeneran dititah ku juragan lurah pikeun ngabinihan sawah. Ari digaweuna mah kapake pisan ku juragan lurah teh. Ku sawah Mang Julin mah segut pisan kana gawe naon oge. Ari entogna dikencarkeun di buruan gubuk teh. Balik di sawah, wanci sariak layung. Mang Julin kacida laparna. Manehna ngadeus ka pangeran. Duh Gusti mun paparin abi beunghar, beureun dahar nanaon oge bisa. Mang Julin dahar ngan jeung uyah. Sangeus warung mah manehna tuluy ngampihan entok di juru imah. Isuk-isuk Mang Julin kahudangkeun ku kingkilaban nu ayana di juru imah. Panasaran manehna tuluy. Cahaya nu gugur di leupat teh disamperkeun. Manehna yen teu nyangka cahaya nu kacida serapna tina kandang entog. Sing horeng entogna endogan endogna endog emas. Mang Julin peperedeyan nyanggap endog teh. Manehna kacida bungahna ari entog endog emas. Emas murni bisa dijual ieu mah gerenteusna. Poe kadua kitu deui entogna ngaluarkeun endog emas deui hiji. Kitu saban poe sakadang entog teh endogan endogna emas hiji. Nya puguh Mang Julin teh jadi beunghar. Manehna geus boga sawah sorangan, imah gedong, ternak entog, jeung harta liana nu muga cekil. Nyaan entog teh mawa rejeki keur Mang Julin. Hiji poe Mang Julin ngarasa capek. Mun kudu unggal poe ngadatangan ka kandang entog. Pikeun mawa endog emas pirah hiji teh. Mang Julin sasadiaan mawa bedog jeung ngabelah entog. Ngara emasna kaluar kabeh. Jadi manehna teu kudu unggal poe ngadatangan ka kandang entog. Ari geus dibelah, entog teh teu kaluar emas-emasna acan. Malahan entog teh paeh. Mang Julin teu bisa ngabebenah hartana. Manehna jadi miskin deui. Kusabab unggal poe hartana beak dipake kabutuhan sapopoena. Sakitu ti abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.